Ke Sugri para wargi kiwari Mang Dedi baris naratas bagian anu ke-17 dina lajenganana carita hayang beunghar karangan Kiliksa. Sakumaha ieu naskah carita nu kantos ditaratas hancapoe kamari bagian anu ke-16. Padaran Mang Dedi kabegat wanci dina mangsa medarikeun kaayaan alam ti beurang di lembur Cikarang, khususna ka Mang Kamin jeung Biiting nu janten bojona keur ngayakeun babadamian tina ngeunaan modal anu gedena saringgit teh alonya. Kumaha atuh para pamirsa, lajenganana ieu carita nya langkung posna mah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana kaayaan alam ti beurang dina unggal ning ieu carita. Channel Berkah Sejarah, channel asli dongeng Mang Dedi. Manuk toleh recet di sarada di tema usora hayam jago kongkorongo patembalan jeung baturna. Estuning mata kelar jeung mata kuaas. Breh di hiji imah anu sederhana anu keur ngobrol paduduaan. Horeng si mana horeng Mang Kamin jeung pamajikanana nu katalah Biiting teh. Pok Mang Kamin harita teh kieu cing anu sianya namanya akang teh aya nu ngabejaan lamun aya kahayang sarta aya niat rek usaha kudu rajin nyadiakeun sasajen di goah cenah teh kudu ungapeuting cukup saminggu 2 kali we terus nah kulantaran kitu akang teh hayang nyobaan lamun nya teh masih emak sok kitu petah emak nyot rek menta di pepatahan we nyaha kumaha cara-caranya jeung kumaha nyadiakeunana tak kitu maksud akang teting kitu ge lamun si emak daekeun mare nyaho ka akang dagenan kitu si emak mah keheul jeung keheul we ka akang teh oleh molotot we Mang Kamin beuki pinter ngabohongna. Maksudna mah pikeun nyimbutan kalakuan nu saanyana. lamun nya mah kitu teh mah atuh Kang keun bae kuring arek nanyakeun ka si emak da mah burung ngabejakan geura da sok atoheun aya di pentaluangna teh basana mah rapekan cenahkeun isukan rek ditanyakeun ka si emak. Ceuk Biiting teu boga curiga teu boga sangkaan yen salakina bulat-bulit bohong. Nah bener kitu pek tanyakeun mah tanyakeun ka si emak isukan akang arek meuli racikanana di kota atawa raracik lantaran isukan teh pan malam Jumaah pan isukan Kemis. Ih ulah waka meuli anu karari itu atuh pentingna mah ieu beas heula. Nya heueuh ai bati manuk rada gede mah tangtu meuli beas tapi samemeh kaduga meuli beas duit lajang manuk rek dibelikeun heula ka nya kopeah atawa samping sarung rek dijual ka Mang Umid tah kitu. Ceuk Mang Kamin daria pisan. Nya-nya deuk diajar usahana teh. Channel Berkah Modalna Sejarah, cukup ku channel duit asli saringgit. dongeng Mang Dedi. Tapi dibarengan ku kayakinan jeroning hate. Dikitukeun mah ku salaki Biiting teu nemba deui. Manehna ngarti kana maksud jeung tujuan salakina. Nya saterusna mah ngobrolkeun anu lain-lain nu teu aya hubunganana jeung kahirupan sapopoe. Panjang alang peuting dina ieu carita teu kacaturkeun nya kitu deui beurang jeung sorena. Ayeuna mah urang jojoringkesna, urang kocakeun mangsa isukna weh isuk-isuk.
Mangkamin dina isu-isu harita geus tatantatan. Deuk indit ka kota sanggeus mumuluk kencis indit bajeng ngajingjing manuk jeung kurung-kurungna. Deuk nawarkeun manuk ka urang dayeuh cenah. Sugan jeung sugan aya nu meuli. Ngan bari jeung lempang teh inget weh kana duit modal teh. Terus ngarampak saku baranggap dicabak tetela karasa aya nu ngagenyil ipis. Terus dikodok gorehel teh heueuh we aya duit saringit. Nya bener euy duit teh balik deui. Manuk menang duit balik. Nuhun. Moga-moga we usaha teh sing lancar ya sing badang mangpaatna. Jigana hasil lamun kieu carana mah yeuh. Sabab aing moal kakurangan modal. Mang Kamin ngeucuih ngomong sorangan. Teu elat seserian bakat ku bunga terus weh leumpang deui muruk ka kota maksudna mah. Bakit diganti les? Bukan. Ganjangna ieu carita di kota teh kacaturkeun. Kocapni Mang Kamin geus balik deui ka lembur. Barang datang oge geus nyarengeh deui bae lantaran manggih kabungahan. Sabab tujuanana hasil. Manuk teh payu genep perak. Jaba modal anu saringit balik deui ongkoh. Atuh duit teh jadi loba. Cukup keur meuli keperluan dapur sarta bisa keur modal deui. Akang, hei Kang Kamin. Kumaha Kang? Hasil usaha teh eta geuningan menyerengeh wae ti ditu keneh. Bangun-bangun hasil ye. Cek biiting nanya bangun bear pisan bari sok nunda cai enteh ka hareupeunana. Gek yuk. Barudak bas ngariung ngabagiakeun bapa jika nu sono pisan. Hasil ting. Manuk ge payu genep perak kasih engko koholiang, heeh. Duitnya ku akang teh dibelikeun kana barang-barang juareun. Sugan jeung sugan aya batina. Atuh saja mah teh kitu dibelikeun kana sasajen ongkoh, keur pangabutuh dapur ongkoh, tah dina kantong kop. Geraguar kayaknya. Ceuk Mang Kamin bangun reueus. Paroman bear marah mae kacape mah teu dirasa. Sabab kasilep ku rasa kabungahan. Atuh puguh we biiting oge meuni gurigah hatena. Sabab salakina bener-bener bisa ngajalankeun usaha make der modal anu ngan saeutik pisan deui. Nuhun atuh Kang Kamin, keun urang nguar eusi kantong teh naon eusina sabab kuring teh yang nyaho pek. Cai-cai heulaanan atunya da sangu macan sadia deungeuna oge acan deui. Urang meuleum heula peda atunya Kang, kenyai. Da capek keneh ongko je asa aya cai engkeh mah heulaanan, tapi kumaha ieu ari si emak teh? Nya geus tanyakeun atawa acan kumaneh ting. Akang mah cecep we ngarasa penasaran hayang nyaho kana tata jeung cara nyuguh di goa. Ceuk Mang Kamin inget bae kadinya. Sabab eta pisan nu jadi pokona. Geus tadi malahan mah. Tadi teh si emak ka dieu ongko. Kakuring teh mamatahan kudu ku awewe cenah nyuguh di goa mah lantaran lalaki mah ulah sok los-los ka goa. Tak kitu ceuk emak teh Kang. Oh kitu. Nya cek akang salia mah teu nyaon lalaki oge asal nyaho tata caranya kumaha atunya meunang lamun ku akang atawa kumaha karep teuing kuring mah nyaho di daahang we.
Cek akang Saria mah teu nanaon lalaki oge asal nyaho tata caranya kumaha atunya meunang lamun ku akang atawa kumaha karep teuing kuring mah nyaho di daahang we jeung bisa ngarangsom atawa maraban ka barudak urusan kituna mah pek wae ku akang oge. Syukur atuh syukur kitu gekeun urang cobaan. Mang Kamin ngerasa bunga. Sutak seetik seuri sautak seetik seuri beda pisan jeung ti heula-heula. Hatena meni asa ngemplong copong sabab jalan anu bakal disorang geus ngemplong teu aya anu baris jadi halangan. Jadi lamun seunga jalankeun papatah aki pancuh teh geus moal matak dicuriga ku sasaha. Ari biiting harita teh teu loba pikiran kapeurih jeung kasedih kaupahan ku perubahan sikep Mang Kamin. Nu tete matak gede harapan sabab geus naik usaha pikeun ngamajukeun anak jeung pamajikan. Atuh kaayaan rumah tangga Mang Kamin robah pisan. Ayeuna mah simpe jempe tara kadenge anu pasea merebutkeun paisan kosong. Sugri para wargi urang Jojo gancang namangsa dina ieu carita kocap ning sabulan geus kaliwat we. Dina sajero waktu sabulan teh Mang Kamin terus-terusan ngajalankeun usahana ngagunakeun modal saeutik tapi dasar dibantu ku siliwuman. Atuh najan setik oge lila kulila mah jadi ngarekahan jadi ngalobaan jeung deui eueuh basa teu laku naon bae anu dijual ku Mang Kamin jadi duit. Bisa payu bari jeung batina gede jabat jenisna teh sok balik deui. Utamana pisan mah duit anu saringgit teh jigana teh kanu sejen mah ngan saukur ngaliwat sabab lamun sore dibeulikeun isukna teh geus aya deui di imah. Kauntungan anu katarima ku Mang Kamin lain dina masalah duit bae tapi kapercayaan ti urang lembur. Sabab naon? Sabab loba jelema anu kuat karunyaeun ka manehna. Peda eta tadina jelema sangsara jeung miskin, ayeuna aya kadaek kana usaha, atuh dina meulina teh loba jelema anu ngarasa karunya. Jadi meulina teh kadangkala lain dia dadasaran ku butuh kana barangna, tapi dasar nu utamana mah karunyaeun ka Mang Kamin basana teh. Pepeureuheun cenah mereh henteu atuh dagangan-daganganana dibeulian. Tah loba nu kitu. Nu matak dagangan Mang Kamin mah anu kitu anu kieu oge teu weleh dibareuli. Ceuk kasar teh mah ngadua senal capit pegat ge laku ka duit. Lantaran tata jeung jalan-jalana kitu, atuh modal anu saringgit teh dina waktu sabulan geus jadi mangpuluh-puluh perak. Sabab jenis anu saringgit sok balik deui ditambah ku bati anu lain saeutik atuh sajabana deui. Dina waktu nu sakitu teh salembur Cikarang manggeus pada nyaho kabeh yen Mang Kamin teh jadi padagang. Atuh mun ceuk aya jalma anu butuh ku barang leleutikan teh kayaning baju, sarung, senal atawa naon we pangabutuh sapopoe sok parasana teh ka Mang Kamin. Nya dina akhirna sakali balanja ka kota teh sok aya satanggunganana. Balanjaan rupa-rupa nurutkeun anu paresen. Gancangna mangsa nincak bulan kadua. Mang Kamin geus bisa balanja anu wih loba. Nu tadina saminggu 3 kali teh ayeuna mah unggal poe balanja ka kota. Pikeun nyumponan pesanan-pesanan urang lembur Cikarang. Nya kocap ning ieu carita dina hiji mangsa pabeubeurang harita teh.
Dina hiji mangsa pabeberang tereh maju ka mangsa sore. Mang Kamin reureuh di imahna dibarengan kuno jadi pamajikan. Kari kitu pok Mang Kamin harita. Nying, naon? Mes aya sabaraha ceng-celengan di imah teh euy. Nah cukup lamun urak ku urang dipake ngawangun warung. Teu kudu gede-gede asal mangrupa we. Ceuk Mang Kamin. Bari jeung regot nginum bangun nikmat na karanan. Luka teuing atuh Kang, kuring mah atuh tara ngaganggu kana duit tutunaan akang. Teu diberean mah tara wani nyokot, sabab bisi ngaruksak modal. Halus. Nah, mun hayang teh makanya huan mah coba we buka tuh. Dages loba meureunna geus metet sama unggal poe deusian. Jawab Nabi Iting menireueus. Manehna mah terapi piluhun kana urusan lalaki. Paling oge ngabantu serta saeutik. Nyabanyakeun urang cempong ke lamun barudak geus harari. Aya orang badami sok ka dieu Cipedeum. Naon? Ieu maksud akang teh nying. Ulantaran urang Cikadang geus percaya pinuh ka akang yen akang bisa kana dagang nya. Tah ieu kasempatan teh ulah dilalawonakeun. Yuk urang ngawarung sakalian nah. Kan bae leutik oge warungna mah asa barangna lengkep. Buktina we salila 2 bulan ieu anu dibeli di kota teh lain dagangan nu can puguh karuhan tapi kabeh oge pesenan wungkul. Atuh datang ka imah teh reag beak. Tah engke mah moal modal teh urang gedean deui urang pake ceng-celengan urang buka deui urang balanyakeun keur minuhan warung. Ngan pikeun ngawangun butuh ku bahan-bahan kumaha mun menta heula ka emak dibere atawa moal kira-kirana lieu. Lain sakabehna ieu mah paling oge awi jeung batu tatapakan waya di pipir imah emak teh nying. Pan teu dipake eta tah kitu nying. Satuju teu euy. Mang Kamin ngomong bari pepeta. Sikepna geus jauh beda jeung ti heula. Sabab ayeuna mah geus bener-bener sumanget dina urusan dagang. Ponggo satuju mah atuh Kang. Malahan mabungah we nu aya sabab kahayang kuring ge kitukeun. Ka mama kuring nu babejana tapi rek iraha mimiti nyieuna. Jeung rek di belah mana deui? Nyieuna mah di dieu mah tah di dieu tah. Di hareupeun ieu mah we. Urang cangkodkeun nya lah. Kana tihang ieu mah nyieun sosompang ka hareup. Ngamimitiannya teh isukan. Nah make isuk, sabab isukannya moal balanya pan. Dati aya nu pesen cak kitu lin. Hayu kitu ge tukang kan isuk-isuk nempungan ka emak. Ari ayeuna rek geus geura tempo modalna tukang. Nah geus aya sakumaha ceng-celeng-ceng teh. Ning ceng-celeng-ceng atuh, ceng-celengan. Heeh, geus aya sakumaha ceng-celengan teh. Ceuk Bi Iting. Geus teu sabar jiga teh hayang geura nyahok kana kaayaan duitna. Ari Mang Kamin teu ngomong dejung nangtung terus geblus ka guah. Kop kana buyung leutik anu dipake nundaan duit. Regeyeng dipangku mudi ampeg dibawa langsung ka tengah imah. Barang dibahekeun ana purulu eta duit receh loba pisan. Da eta Bi Iting menikeun kacolohok. Sabab teu percaya kana tetempuanana asa dina alam pangimpian. Channel asli Besulasan tahun rumah tangga jeung Mang Kamin kakara harita nempo duit anu sakitu lobana. Tah geuning loba cing jiga mah cukup keur modal dagang asa urangna rik-rik gemi jeung gumaji kana duit neutnik. Sabab bisana jadi loba teh ku ayana duit saeutik ulah salempang cing. Ku modal anu teu sabaraha teh akang sanggup ngajalankeun dagang muka warung. Ceuk Mang Kamin bari jeung seuri marah mai. Panon mah malong kana duit anu ngayang hareupeunana.
Emang bener pisan Kang Kamin. Kuring teh percaya pisan tina saeutik dari aya dikrik gemi maningannya rajin teu buru ngalobaan. Ya heueuh atuh. Tek we atuh jalankeun kuring mah nya paling oge ngabantu sakadugana. Cek Biiting bungaheun pisan. Harapan kana hirup maju beuki gede. Sabab ayeuna mah moda dagang geus aya ngan karidaekna we wungkul. Mang Kamin harita atuh seuri ka bungah. Hate ngarasa bagja ngemplong asa copong. Terus milangan duit disaksian ku pamajikanana. Duanana ngarasa bagja ari sabab jalan kahirupan geus molongpong asa lempeng. Teu aya halangan harungan nu bakal jadi gangguan. Sumangetna atuh gede modal boga kapercayaan ti balarea geus meunang. Peuting eta mangrupa hiji peuting anu ngandung harti pikeun Mang Kamin jeung Biiting. Sabab ti harita jalan usaha Mang Kamin beuki lancar. Gancangna mangsa alam. Alam peuting geus kaliwat kocap ning isukna. Jer Mang Kamin ngamitian ngadegen wawarungan leletikan. Sang desrengset terus balanja ka kota ngagunakeun modal nu geus aya. Atuh isukna deui oge eta warung teh geus pinuh ku rupa-rupa barang pangabutuh urang lembur. Najan saeutik-saeutik oge jelengkepan ngarah anu barutuheun teu kudu hese. Hasil geningan cing jo. Kebunung ngawangun hiji warung. Ngan karidaekna we ayeuna mah yo maneh kudu rajin nungguan warung cing. Kudu api kagunakeun duit keun akang anu pangpingpang namanya kuat keneh leumpang ka kota pikeun balanja. Cek Mang Kamin bari dieu dina bangku leutik panon melong ka jalan pinuh harapan. Ku panon batinna geus katempo anu balanja bakal rabul ka manehna ngalit ngeungkeu yerek meuli pangabutuhna. Kan maya tukang lah. Nungguan warung mah tina ku abdi we lah ngan ieu catatan harga kudu dijelaskeun sabab kuring mah teu nyaho pameulieunana. Eta geus sayagi tan. Hah? Geus sayagi tah ngan kali ngilikan we. Engke oge atuh geus lila mah moal kaku sote ayeuna we anyar keneh tangtu apa kana hargaan pilikan kadinya. Mang Kamin atuh nunjuk kana buku leutik. Ari eusina catatan-catatan harga pamulian jeung harga jual. Ku Biiting ditempuan tenget naker. Sabab Biiting mah teu pati-pati apal kanu karori itu teh. Ditengetan sarupa-sarupa. Barang kerja rodon kitu kurunyung aya nu datang. Horeng teh Maiot mitohana Mang Kamin anu geus teu sabar. Hayang geura nempo ka warung anak minantu. Di kajauhan keneh oge geus corohok. Lantaran anakna bener-bener bisa ngawangun warung. Beuki lila beuki sidik. Yen di warung teh lengkep sagala aya. Iting keur naon euy? Cenah. Pokna Maiot bari ngajanteng hareupeunna warung. Maiot jiga nu teu percaya kana tetempuanana. Lantaran hareupeun imah anakna ayeuna mah aya warung leutik tapi daganganana kumplit. Ih geuning emak, mangga calik atuh emak. Di dieu ye jelebatnya nuju nitenan harga ieu teh da kakara nyaho kana urusan dagang. Cek Biiting surah seri bunga bangun reueus. Panon ngareret ka indungna bari jeung nyarenge. Cukur atuh nyai. Mak teh bunga pisan hae kieu mah, yo. Sabab ieu pisan nu dipihayang kumaha oge. Maneh teh sing boga pacabakan anu tangtu anu sakira mah hasilkeun maraban anak. Mama teh hayang diberek. Ku nempo anak sana oge geus bunga ka bina-bina mak mah. Cek Maiot bari jeung rara teret ka kenca jeung ka katuhu nitenan besi warung sagala aya. Katara paroman marah mai bunga hate jeung gede harapan. Ya nyambut atuh cariknya mak. Cek Mang Kamin harita. Syukur ujang. Dah heueuh hayang nyaho di jerona mak teh.
Maiot nyebut ujang ayo nama kamang kamin teh. Terus ka jero gek diuk dina bangku leutik. Rara teret meni sagala dititenan. Kawas nu hayang sidik pisan. Hate enak Maiot bener-bener bungah. Da yakin anakna teh aya kamajuan. Ari Mang Kamin teu loba omong cicing we barjeng ngepluk udun. Bani aya pikir sanaon atuh mak. Mangga bili aya kaperyogian mah. Cek biiting bari ngareret ka indungna. Nu direret rumengha kawas nu susah jeung seunggah. Tapi lain susah ku itu ieu, da teu aya kakurangan ngan asa kagok we ku Mang Kamin. Nu harita aya di dinya. Mangka ningkat tukang-tukang mah sok dicarekan wae ku manehna eta minantu teh. Malahan mah mendang ditah nyerahkeun sagarupa ka anakna. Henteu nyai. Mama teh aya nanaon ka dieu teh hayang neuleuh atuh da. Aya bejana yen warung teh geus angeus. Mate bunga pisan. Cek Maiot bari jeung seuri ret ngareret ka minantu anu bangun hare-hare bae. Tapi barang ngadenge kitu mapok Mang Kamin harita. Nyama nyo. Kuring tetas nyo warung. Tapi bahanna biasa we menanganyukan heula ieu teh ka asup awina anu meunang ngala ti kebon emak. Puntene nyamanya mawa ka dibayar-bayar ayeuna teh sabab dieu oge can mahi. Engke we lamun geus meunang bati rek dibayar ku abdi. Sabarahaeun kabehnya mah awi teh mah. Itu cek Mang Kamin jika nu nyungkun jeung hayang muji kana pamadegan nu jadi mitoha. Nah, maka mikiran awi ujang. Kon bae sakitu mah atuh. Hitung-hitung ngamodalan we ka anak. Pokona mah asa barudak boga usaha nu tetep. Boga penghasilan nu cukup keur daang anak pamajikan ujang keunahe. Teu dibayar awi mah. Nyanyo mah. Ngan sakitu tembah Mang Kamin. Terus ngajentuh deui barjeng udun. Panon melong ka jalan. Ari pikiran mah kumalayang kanu jauh. Nyipta-nyipta nu can puguh karuhan. Sedengkeun Maiot jeung biiting harita teh ngobrol sri tempas. Nembongkeun ka bunga hate masing-masing. Ari kaayaan alam di luar harita. Khususna barudak reang kakawihan. Jika milu bunga, milu gumbila kakolotna nu geus aya kamajuan. Keur kitu kurunyung deui anu datang. Horeng emak omah rek nempo ka warung anyar basana teh. Punten eueuh. Geuning ieu belebah warung ieu mah syukur meh babari musik aya pangabutuh teh meuni salager sasayuranna ge. Eta balanyaan Cek mak omah barang datang ge atuh meuni galecok. Hatina bunga jeung rada heran. Ras pisan mah omah sok atuh geura balanya. Kuring can ngararisan yo. Jawab Nabi Iting bari nyarengeh. Di Bandungan ku Mang Kamin bari jeung nyarengeh deui. Nya nu saterusna di warung teh jadi rame loba jalma. Jul-jol harayang nyaho ka warung Mang Kamin. Aya oge nu ngahaja rek balanja. Poe munggaran geus kacida ka jojona. Malah mah beja pabeja-beja geus sumebar ka sakuliah lembur Cikarang yen Mang Kamin ngawarung sarta daganganana sagala aya. Kasugri para waregi. Beak poe jebul minggu, tutup minggu, datang bulan, parat bulan ditumbu ku taun. Teka rasa 2 tahun leuwih we geus kaliwat. Dina waktu anu sakitu lilana teh Mang Kamin jeung Biiting terus-terusan usaha ngajalankeun ngawarung. Beuki lila teh edas we beuki maju. Lantaran anu balanya teh meunikeun kamerul ka manehna. Jika aya anu ngemat we teh beda. Padahal mah di lamur eta lain saurang 2 urang anu ngawarung teh. Barang nincak waktu
tahun kedua. Warung anu tadina leutik jeung haririn teh der dirobah jadi hiji toko nu kacida gede jeung lega. Barang-barangna lengkap sagala aya, teu aya anu kakurangan. Atuh eta mah nu balanya beuki rame bae. Mang Kamin beuki maju kahirupanana. Malahan mas sanggis ngawangun toko teh terus kuriak. Imah diganti. Nya dina hiji mangsa, Mang Kamin keur nyaba ka kota arek balanja keur menuhan toko. Harita biiting nungguan warung sosoranganan da barudak beuki galede geus baresa ulin sorangan. Malah anu bungsu oge ayeuna mah geus teh hese ngasuh sabab umurna geus nincak 4 tahun. Harita teh kira-kira pukul 8 isu-isu. Di lembur mah jalma-jalmana geus loba anu liar. Keur kitu kurunyong ayo datang horeng si mana horeng emak omah anu ngabaku sok balanja kadinya. Punten Nyai, araya. Cek emak omah anu sifatna handap pelanya. Ayeuna mah kabiiting teh sok nyebutna teh Nyai jika kabudak. Atuh biiting meni reketek baeud teu panuju berenang. Nah omah masuk kemana wae nyanaos teh nya. Biasana oge nyebut ngaran. Nah enak bet nyebut kitu ulah sok kaleuwih mah omah. Gitu cek biiting. Barejeng terus nangtu ngadeukeutan ka nu rek balanja. Ayeuna mah tangtunganana geus beda ti waktu-waktu ka tukang. Biiting teh awak bersih jeung lintuh. Pakaian aralus jeung sieup perhiasan meuni raweuy. Sok kitu Nyai, keun bae atuh da moal matakna naon bahasa mah teu meuli. Mah teh arek balanja butuh ku sayureun Nyai. Nah geus aya anu anyar ieu teh. Jeung deui butuh ku minyak goreng, arek ngagoreng picung. Cek Mang Omah, barejeng rada teret nempuan barang-barang nu ngabarak hareupeunana. Aya sayureunna mak. Mangga we atuh kaditu milih. Nisah seueur deui datara alat anu kitu mah ngadinten ge aya wae. Cek biiting barejeng tanyak tunjuk kana barang dagangan. Kuma omah diilikan dinangna nengnek geus kitu pok deui harita. Sok atuh mah Sherlisa sacanting Channel Berkah Nyai. Segarah. Ieu we Channel kangkung asli 2 dongeng beungkeut, kalapa sakeureut jeung uyah we saganu. Atuh biiting pak-pak ngaladangan. Terus digundukeun dina meja. Ari mah omah palahak polohok nempuan barang-barang nu aya di dinya. Kabita cenah ku pakaian nu aralus jeung sieup rupa-rupa modelna. Lain ieu teh Nyai, dupi si Ujang ka mana? Momah nanya harita. Mama, si Ujang nu mana itu mah omah salieur. Tadi mah arulin di buruan. Lain barudak eta bapana budak Nyai. Oh. Si mama sok kitu make jeung Ujang-ujang sagala nyebut we apan biasana oge nyebut ngaran. Ulah kitu mah omah sok era kuring mah. Piraku Kang Kamin nyebut Ujang atuh. Cek biiting bari nunda uyah saganu kana tumpukan balanjaan sejenna anu mah omah. Nata bentan ayeuna mah atuh. Da benten Nyai ayeuna mah jeung baheula tos aya kamajengan, aya tinggal yeunana. Piraku mah teh kudu jiga baleto onaman. Era atuh meureun Nyai. Ulah kitu mah, geus sami wae jami mah. Teu aya robihna. Kang Kamin mah kitu keneh. Non bentena sareng kapungkur. Nyante atuh Nyai. Dina sorotna. Tapi kamana ayeuna? Mak omah meuni keukeuh nanyakeun Mang Kamin. Jika-jika aya perlu penting atawa hayang nyaho. Keur balanya ka kota mak. Sabab hayang nambahan deui si toko da eta sok seueur anu naroskeun barang kolontongan. Anu matak aya tarek dilengkepan tah kitu. Mak omah, nah bade naroskeun naon atuh ka Kang Kamin teh? Ento Nyai, nya hayang terang we atuh. Ari kanu wabuh masuk hayang nananyakeun bisi gering teh atawa bisi kumaha we.
nya nuhun aya keur balanja mah teh ngering bingah nyai kanu geus mangge usaha cik eta atuh balanjaan emak sabarahaeun nyai Cek ma omah. Jelek mengkokeun obrolan kitu nate bari jeung nunjuk kana balanjaanana anu geus numpuk. Cer ku Biiting di utang itung pihagalnana. Ayeuna mah Biiting teh geus pinter yen angka 4 teh nu kitu angka 8 kitu. Kade biasana mah sok pahili 8 jeung angka 6. Sanggeus dibejakeun terus dibayar ku ma omah. Prung weh ngobros sakedeung. Sanggeus kitu ma omah balik. Bari jeung rebo ku balanjaan. Blek deui Biiting mah diuk ieu tempatna biasa. Hatena ngarasa bungah jeung gede harapan. Nah Kang Kamit tadi lena teuing apan ini nanti subuh. Biasana mah jam sarapan teh geus balik. Cek Biiting bari melong atuh ka jalan. Sugan jeung sugan salakina datang. Mangsa nyerelik hanti karasa heuleut satengah jam. Anak kurunyung aya nu datang. Horeng si mana horeng nu nanggung barang tetela Mang Kamin geus datang deui. Bari jeung nagiringkeun anu nanggung sanggeus tepi barangna dikajerokeun. Anu mawana diburuhan leos anu mawa mah balik deui ka imahna. Nah asa berang-berang teuing anu mah Kang Kamin. Di mana balanjaan teh? Biasa we balanya mati ilangannya. Ngan di jalan minang eureun lantaran nyumawana beratun. Eueuh di nanggung tadi teh. Nyata naon atul kitu mah tadi kumaha ari batur. Geus kadarieu. Apan bari jeung Kang Dudu lain balanya teh? Nya. Ngan manehna mah lila balanjana teu bareng jeung Akang. Sok beresan teh nya. Urang sakalian pajang-pajangkeun ngarah teh laku. Cek Mang Kamin poho ti kacape. Dan oleh kana hanaang terus ngaguar balanjaan di pilihan anu nurutkeun rupa jeung model. Terus dijajar-jajar dina tempatna. Kasugri para wargi. Cag urang tunda heula kahirupan Mang Kamin katut Biiting. Nu kiwari aya kamajuan. Cag urang tindak heula eta dina khususna umumna kadang warga masyarakat Cikarang. Ayeuna urang sampeur nu kateundeun urang teang anu geus lila katunda-tunda nyatana kajang salia baturna Mang Kamin teh. Kasugri para wargi. Jang salia sadatangna ti Gunung Parawit manehna terus ngajalankeun naon-naon anu geus dijelaskeun ku Aki Rawit teh. Manehna resmi jadi baladi Kimandahong. Jadi kadang warga Gunung Parawit ngan dibere heula waktu keur ngebak ngebur dina kabeungharan di alam manusia. Harita sabada atuh salia ngalakonan hirup 2 tahun leuwih. Manehna geus hasil ngawangun rumah tangga. Malahan mah geus boga anak hiji lalaki. Pamajikanana lain nu baheula di Herawan. Sabab mangsa cekap waktu cukup para pamirsa. Rupina cag ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajengna insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua. Mang Dedi baris neruskeun ieu carita baris ditaratas dina bagian anu ka-18. Hatur nuhun kumarupi perhatosan ulujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.